Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Dewi Putri Lestari, abdi wawakil di kelas 12 IPS 3. Dewasa kedah ngantosan kantenan lamun hasrat hatengan hoyong patare matina soca sanaosa keja. Hati teguh rasa gabungan kapalanya mondok get tibra kantenan ngimpen anjeun rek kagoda duh geuning puteka. Ieu hate tepuh rasa gabungan kapalanya mondok get tibra kantenan ngimpen sakitu antena
Hayang mah anjeun rek kagoda